susulung kang medal enjing sawulan mangsa libure yen durung kaliran siti Jep menangi aja nangis aja mangis Redi kersani pangeran yen sirah kudu lakoni sengsara melas asih yo mas lan melas asih kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali Prabu Panudewanata Arya Widura Semar Astraji ngadawala kaget ningali ieu anu neme sumping patih utusan ti nagara Paranggubarja nyata patih Kalasrengilan Kalabadra kairing ulat dia bala tamtam kunirahangan dika ulah kaget Prabu Panudewanata unggawa kula anjeun apa kangaran kaula memang anjeun Prabu Panudewanata aya tah saha ieu adik kaula Widuri teh cing mana teh ka mana karep aya cepot punjenna kulan aya ka mana karep sia peke kanya gerak Pak ka bapak nyebut sia mah lain hari Panu kelanan ari anjeun saha ngaran kaula Pino Kalasrengi Sarengi cenah Kalasrengi eta teh anu asem teh geuning asem nu baruleud lain dia aja ka mana karepe ngomong aja nya mun teh jampe dudungan ngomong milu ngomong baru kana yuri meureun aing di mana di negara Paranggubarja mun teu salah mah di negara Paranggubarja teh rajana Kalaruci baheula iya teu kudu make jeung ditanya deui mangkelu model kieu dina harti geus boga dosa anjeun Panudewanata rumasa anjeun geus nandasa
Ramana Gusti Prabu kalau Gubarja tidak gara para Gubarja memang kalau masa tapi dah pugu salah mana ya salah jangan berarti gitu ya kaula pancen tisang dalendra pikeun metik pati ngaran nyawa andika sok kaji orang perang giri perang teh gimana giri gara perang sama sering gurung oh iya gara perang sama sering sekarang nempada suka permana anak menak tunggal anak menak kamana karep ngomong teh jadi cinak na anjeun aing dek males pati kudu ka bawah hulu anjeun ayeuna Widura tetahan nafsu ngagajleng ka payun pajar talelo mawawa Kang kagila wis kena dihin dinasti kesayang wis kena dihin dinasti kesayang widih kalah serangi ya saya Kula Widura entong make jeung nangtang lanceuk kaula Raka Prabu sok jeung kaula urang bito tamah ku ajar kaula mawa sajumlah ulah dia bala tamtama nah kaula teu mawa sok hayangnya urang buktikeun dina waktuina urang ngajar roboh dadamu rontok igamu coba sawa maju urang ngajar gara-gara sawa suka digarsi yang aing siapa entong make jeung dunungan aing sok sia da aing wanieun sok sia kira-kirana aing wanieun ka maneh teu ieu naon ieu maksud teh eta pikir ku sia wanieun teu aing ka maneh lain ieu maksudna silaingna naon aduh mun alah butek pisan aing balat kawin-kawin cing sakola heula kitu memeh teh ah nya walau dia balat tamtamati parang Gubarjah oge pasukan Parudewanata anu ngiring kaya tempat parantos perang campu kayanana wah maju praja maju ulah hareup teuing ujang ampun teu sangka teh ngeleuyeuk kumaha teh ieu aing haling ka itu Pak haling Pak tong pipulun kana urusan politik kolot pakai tu nyingkah nya yuk dulu yuk modar sia acan ujug-ujug modar biheung teuing siling heula tegala rahasia sok deuleu wah sok sia sok didengkek sia wae yuk sok sia iya dulu pageuh dulu dengkekan aing mah nuhun musuh nepi ka kieuna aing aduh mun lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si jurig aduh kurang aja naon kahakanan sia teh nepi ka pengar-pengar teuing eleh aing teh atuh ngapa ge jamu mede terus le heueuh coy samanya jamu kancing maju siap aja
Widura dipun balang nanging panu Dewanata sakilat ngarawel ieu Widura anu kaleresan tetebih ti panu Dewanata piragrageunana. Alah! Aduh. Nuhun Raka Prabu. Aduh, agan selamat agan. Selamat cepot. Alhamdulillah. Dola naon? Tingali euy selamat deuleu. Nuhun Gusti. Diberi abdi ya tidagor dugi ka panjang irung abdi. Nya. Dah, sia tiba retona panjang model. Gitu-gitu wae dijieun omong sia mah. Budak sakola ge nyarahoeun siling geus panjang. Modal teh. Dijieun modal hareupeun dunungan teh. Pake musafir. Dipake musafir. Kesempatan eta. Aling Widura urang panah eta mangkluk mode kitu rasakeun denawa kalah serengi moal sarubaka bisa mutuskeun jiwaraga anjeun oge ngaburak-barik ulah dia bala tamtama anjeun lintang ti ieu pusaka lajeng wae ieu panu Dewanata ngangkat gonewa lan nyabut panahna rasakeun kurang aja. Siluman ti nagara Paranggubarja dugi ka paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler wa mukanana ieu panah panu Dewanata panah pusaka nagara. Aduh tobat ampun tobat. Serengi lan Senopati Kalabadra kasamar pusaka hengang masing pati tumakaneng perlaya tubuh banyak ampun. Aduh Gusti dunungan abdi mangat Gusti ya mun hirup deheula sakedap Gusti abdi bade amanat. Amanat naon atuh barina oge? Gusti, teu sangkanya ayu suasana nguburkeun ayeuna mangkaning Mang Ardi parantos mangot. Nya, musuh rek walungan gitu. Ya hiji deui Gusti Senopati ya aduh Gusti nya teuing cikene bieu cocorowokanna Ari Uswa. Sianya cek aing oge. Mang urang mau ulah dikukumaha. Mending ngagrup kayaknya. Taluk mun akang kitu nama. Urang mah leutik keneh jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing. Ya, dijieun rancatan mah. Uing teh dijieun rancatan, matak teh oge uing mah ulah dikukumaha. Nah atuh sia tadi ai tadi wani ka aing. Ai tadi mah da loba batur. Watir akang rek meunang gitu. Lajeun wani sia mah loba batur eta teh konsekuen teu nyatria teh kitu teh. Teu nyantana sia kitu balik kitu beji kitu. Balik atuh ongkosan. Waduh eta ka musuh minta ongkos. Coba teh kana kulit beungeus ya. Kalian minta ke lebaran. Untung. Dihirupan ge untung gitu. Dihirupan ge untung sia. Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas. Nya. Si orang rek barang penta we ka dieu. Ya. Tong borokeun silaing aing can gajihan. Akang ge digerak. Kajulutkeun dugul nya. Sarua we jeung ngajulutkeun butak. Gitu. Oh
Pagene sarua butak jeung kuing. Sarua. Aya sisi ni rada ini tak tage jadi anu butak dagang termos. Widura kaulah nun kula kade sing hati-hati. Cepot abdi ulan itu kade orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam abdi mah sareng pun bapak nalingakeun itu we sing tuang putra nya kitu ulan pinasti kersak yang tumampara barang parantos sereng sepito tamas sereng urang nagara parang gubarja aya wanoja jangkung gede wanoja denawa anu lumpatan lumpat sakalupat lampet kaulah nun tulungan manusia bau-bau urang manusia dah dola dengi kerja aya jurig deui dari bau-bau terasi cenah lain bau manusia aya manusia bau gitu bau lah matak bontong darah raek ya geuning manusia teh bau sate kelekna pangapunten manusia naon euy sada kunti anak dulu itu aya kelong wewe deui mun sia kitu pangapunten manusia kade widi bisi ngadon demit eta teu pino damel kaula nun pangapunten kaula nun
saban masuk saban aya anjeunna tarang puguh pipikiran mega mendung mega mendung surya surup duluan ningali ingkang sampun prapta kaget kunira ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta iya lawan Panu Dewanata Raja Astina oge Widura kagetan ningali ieu aya wanoja jangkung gede sihungan kakasina Batari Durga. Ya, pangapunten Satria Prabu. Saha anjeun? Di mana reka mana sahaya? Lain dewala tingali susu namun nuh-nur gitu. Jong badak bebeng BKY kayak gitu tinggal. Oh. Jika Imas Dede gitu ta. Ya. Upami di pesantren ngaran kaula teh Durga. Dur bedug nanti dulu. Durga laras Prabu Panu Dewanata. Kaula teh dina waktu ayeuna sejari mun tulung. Wireh dina danget ayeuna kaula teh jeung masyarakat kaula di Siramangompeng
nyata kata Rajang diserangku gajah malah aya gajah rupang gedena eta sihungna gadingna meniseukeut gede barina sakti nu taya papadana panah sagarupa panah oge teu memperan nah mending ngadeureuleung kitu euy nya lamun jadi sinen teh mah euy duh si geureuleung ngaranna ge heuh oh jadi anjeun trek minta tulung laras Prabu Padudewanata hari itu sah nu diiket ngisupan wae nah atuh ieu teh nah aing teh kudu bolotot aing udah bakat ngiciup jelema mah eta mah bogoheun mun ka dewek ngiciup biasa pacar keur ngiciupan tobat teuing itu nu hideung mah kejeng kulat kelet sagala eta bapa di meuni beberenjen kolot-kolot cucu ngik sia geus entong ka mana karep aya deuleu si udon teh tulungan di mana gajahna pinas ti kesakyang tumampara